Terus juga kami ngudui orang tepang orang kabagian silaturahmi kalau ini ulah kata Allah atuh geus buru-buru mati ini jadi orang teh tiba minta tasniah pisan lillahi ta'ala hoyong pisan kapendak sareng para wargi sadayana silaturahmi sareng sareng kolabu ini sampai sedikit orang biasa memintakan dina pada orang sakit saya nak Allah makarim kita kantun salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para keluargana para sahabatna sareng ka urang sadayana anu tumut karena sadaya perintahna sadaya anu dilaksanakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi orang teh samaha di bados teh emut karena hadis anu didugikeun ku Rasulullah anu hadisna kieu Bismillahirrahmanirrahim an asiatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asabarati kirumi baror. Ini riwayat At-Tirmidzi. Nah, disini dari Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan bagus bacaannya, dia digabungkan bersama duta-duta besar yang mulia dan baik-baik akhlaknya. Ini dari hadis riwayat Tirmidzi. Nu kumaha ari nu sae maosna teh sanes sae laguna anu sae maosna mah sae mahrotna tartil teras terang hartosna sareng urang biasa namakeunna saeta anu kitu anu sae teh ai saeun biasa laguna be mah datang sae datang sampurna. Jadi urang diusahakeun sakedik gitu ya. Ulah ningali Quran terus sanguma. Pribados ke saminggu sakalinya kok teh. Tafsir bari jeung nurutan tapi nya alhamdulillah ku Gusti Allah teh dipasihan pahala age. Pami urang ngiring eta anu parantos kapungkur kan kieu lah da IT Al-Baqarah mah panjang teh nya. Pada kitu amanah bae 30. Jadi poe anu naros teh kan Ibu kumaha sok aya kanu naros pamina pangawasan teh. Ieu teh nya alhamdulillah nu 30. Kitu nya. Berarti di mah banyak teh 30. Nya dasar-dasarna nu parah. Urang entos kapungkur sababaraha sasi kapangker suratna An-Nasr-nya Hilal. Nya surat An-Nasr kumaha ai An-Nasr teh upami bilih hilal deui cenah nya cik dia matan deui kudu hilal An-Nasr tidak nya hilal muntas tidak eta salah sawiyo surat An-Nasr upami ku urang dietang sabaraha huruf kali 10 tos kenging pahalana. Urang diutang itu mah ambeh aya semangat teh kitu mah. Sabaraha pahalana teh kali 10. Terus kedah terang hartosna, tosnya hartosna
anu hartosna teh kesimpulanna teh Gusti Allah teh mapalin pertolongan menaklukkan kota Mekah dari kaum Quraisy. Terus katingali Rasulullah teh Nabi teh benar-benar eta teh seorang nabi, berbondong-bondong banyak yang mengikuti agama Islam. Upami urang tos gaduh kabingah ya lebatnya tangtes Rasulullah bingah suur anu lebat Islam fasabih bilang di Robi kawas gerak atakeun ka Gusti Allah teh ya muji urang tos dipasian kanikmatan tas itambihan deui bihan di Robi kawas taufir urang teh kedah nyuhunkeun hampura turunkeun di hampura da bilih nuntos-nuntos teh seueur kalpatan tangtus lah komo urang mah Rasulullah ge sakitu saena masih nyangkeun keneh kan eta anu entos ya. Terus diamalkeun pan tadi teh kedah diamalkeun diaos hatosna terus diamalkeun numutkeun Rasulullah urang ngamalkeun anak nya nyandak ti Rasulullah bimbingan Rasulullah nya naon coba nah upami urang teh salat maos istighfar bilih salatna kirang rares aya mihlab tah ku Gusti Allah teh dihapus dosana dihampura urang maos Quran bilih seueur anu lepat maosna hurufna tanapi tajwidna entosna istighfar Gusti Allah teh ngampura di urang di jalan dia ningali jalan langkung kretek gaduh rasa awan nya sok ayanya gitu ningali jalan itu sok teuteut kitu aya namina enggal istighfar kita tah eta teh amalan-amalan dina istighfar anu saya dina hadis anu dilaksanakeun ku Rasulullah di dieu Rasulullah aya hadis tuba liman wajada fi sahibati astagfirullah sungguh beruntung bagi orang-orang yang mendapatkan kitab amalnya waktu kita nanti di akhirat ya, yang banyak istighfarnya Rasulullah kesarinten 100 itu gaduh dosa kurang mau orang makdak langsung ente selesai istighfar mah bari tarik, bari bobo, bari didamah biasa. Tapi barisan hate nya eta istighfar entos. Tah ayeuna kangge anu ayeuna urang tambihan hiji deui sasurat nyaeta surat Al-Kafirun. Maha dia mangis kan awas dan kul ya ayyuhal kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Eta surat Al-Kafirun sadayana tangtos tiasa tangtos terparaseh tiasa tadina nya tiasa takdir ayeuna hartosna sareng asbabuluduna kunaon Gusti Allah teh nurunkeun surat eta nya kami urang kunaon aya naon sababna nya urang teh eta teh kedah terang di dieu bade kupi brados diawaskeun hartosna sareng asbabuluduna namun hoyong bahasa Sunda mari nyandakna tina bukul nyekaneun supados mantep berarti orang Sundanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aya sababaraha hadis anu diriwayatkeun ku Tabrani jeung Ibnu Abu Hasim ti Ibnu Abbas ku Abdurrahman ti Duraid jeung ku Ibnu Abi Hatim bin Sa'id bin Mina nu kasimpulan tina surat ieu cenah
nya kaum Quraisy teh kaum Quraisy jahiliyah geus ngarasa teter ngaharepan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitu dihalangan nya di aniaya tapi keukeuh bae seueur anu lebat Islam luktasna kan eta dina surat anaknya berbondong-bondong masuk Islam. Terus anjeunna teh ngayakeun ieu ngayakeun babadamian nya ti orang-orang jahiliyah teh nya eta kieu cenah maranehna ngayakeun rapat nu ngahasilkeun hiji tipu muslihat. Lamun ayeuna mah nu disebut naon tah kebersamaan beragama atawa toleransi mencek ayeuna mah usaha aya 4 jalmi anu dongkap ka Rasulullah. Hiji Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Asy bin Wa'il, Al-Aswad bin Al-Muttalib jeung Umayyah bin Khalid. Tah opatan dongkap ka Rasulullah. Anjeunna nya maranehna nyarios kieu, "Ya Muhammad, urang teh kapan masih baraya?" Nya, baraya tandes nya. Karabat anu deukeut kunaha atuh cenah urang jadi kieu cik ayeuna mah lamun kieu cenah teh kana maranehna teh kuring erek ibadah nuturkeun Muhammad nuturkeun anjeun cenah nya nuturkeun ibadah agama Islam sataun lamina tos kitu teras entosan sataun deui warga Nabi Muhammad orang-orang agama Islam ngiring ibadah ka manehna itu sok dipimpin cenah ku Muhammad masa eta nya Rasulullah teh teu tiasa ngawaleur teu tiasa terus dongkap wahyu nya eta wahyuna surat Al-Kahfi nya tah ieu anu disebat kumaha wahyu ti Rasulullah ti wahyu ti Gusti Allah kangge Nabi Muhammad kangge ngawaleur kahoyong bangsa eta saonna teh kuring moal rek nyembah panembahan maraneh jeung maraneh oge moal rek nyembah pangeran kuring lain tukang nyembah panembahan maraneh jeung maraneh oge lain tukang nyembah pangeran kuring. Ayeuna mah papadaan bae agama agama abdi agama agama mana agamana kana kitu ieu teh din ayana dina surat Al-Kafirun anu diwahyukeun ku Gusti Allah kangge ngawaleur kahoyong orang-orang jahiliyah teh tos dugi kadinya urang teh atosna maosna tos apal atosna tos terang kantun ngamalkeunna kumaha supados urang sampurna ngamalkeun tina surat Al-Kafirun nya dipegang heula ku adan diamalkeun tina surat Al-Kafirun nya ayeuna kan urang upami tos salat maghrib kan urang salat badiah maghrib sunahna teh numutkeun Rasulullah mah surat Al-Kafirun sareng surat Al-Ikhlas kade ye salat sunnah ulah disapirakeun sok ayelah da tepira salat sunnah ageung pisan eta teh mupatna teh kangge nambalan urang salat anu wajib anu kirang-kirang
Mungkin ditaruh urang Gusti Allah teh sok salat sunah teh jang nambalanana. Kade nambalana teh padu bae salat sunah teh. Nya atuh jang nambalan awal mah beuki rabi meureun. Jadi urang salat teh ulah salat sunah teh ulah disapirakeun, ulah dibaekeun, sudah dilaksanakeun, dipaksakeun. Ya, hapunten ieu mah kangge pribados kitu. Ya, ibu-ibu matang status saya. Sudah adiknya sudah itu salat sunah teh sanes wajib tapi kedah kangge nambalan, kangge nulungan. Ya. Pami orang salat naon deui? Salat qobliyah waktu subuh. Sami orang mau suratna surat Al-Kafirun sareng Al-Ikhlas. Rasulullah teh urang numutkeun sunah Rasulullah. Jadi surat Al-Kafirun. Upami urang mau salat maghrib terus urang mau salat sunah mau ieu alhamdulillah panten urang teh dijagi dina kesyukuran tasyirikan bade bobo nya. Da tadi tos urang teh tos nuluhun ka Gusti Allah. Tos salat subuh pada siang. Mugi-mugi urang teh dijaga ku Gusti Allah tina sadaya pastikan ti Gusti nya anu urang kaalaman sadingin tenang diinding dikasonten lah tangtos tapi dijagi Gusti Allah ngajagi urang ku salat qobliyah subuh. Aya deui dina salat witir. Periogi teh salat witir teh. Salat witir teh 3 rakaat anu sae mah. Nya aing teu kabujeng nya 3 rakaat, tapi nu sae mah 3 rakaat nya. Rakaat kahiji urang maosna surat Al-A'la. Sabihis marobikal a'la. Ya. Anu kadua urang surat Al-Kafirun. Ya, dilaksanakan deui ku urang, diamalkeun deui surat Al-Kafirun. Anu katilu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, sareng An-Nas, upami jasa sadaya ieu alhamdulillah urang teh ku Gusti Allah teu dijaga dina sagala rupi. Ini ke urang nu dumampah nya aya tutup tangtos maka tingali ku urang mah tutup teh nya ku dampal tapi ku Gusti Allah teh digeuingkeun dipengkolkeun. Aya lah tos pokona mah sagala rupi anu bade nimpa ka urang musibah teh sok dijagi upami urang leres-leres umina teh nuhun sareng Allah menawi sakitu. Upami bade bobo sami bade bobo oge urang nuhun deui ka Gusti Allah teh Al-Fatihah anak akak teras balak binas ditambihan sareng Al-Baqarah terakhir ditambihan ayat kursi ya ditambihan sareng surat Al-Kafirun untuk menjaga kesirikan kita waktu tidur. Orang sebelum itu teh merenjong lobo teh mangga gebeganting mau mimpi anu awi dijagi ku Gusti Allah. Makana ya para wargi sadaya nikmah mung tiasa masihan kieu sami niki masih kirang kene mung ieu mah etang-etang nu namina sepuhnya para wargi sadaya mangga kurang amalkeun sadaya anu aya dina Al-Qur'an. Gampang nama urang teh kedah ngeukeun eta teh pamin tepisan teh aya ieu nanya Ustaz. Pamin tepisan di telaah aya matak nakit. Gitu mangga orang sadaya dina surat-surat tuh teu kabujang anu panjang-panjang parondok-pondokna digeureuteunan di sadayana. Duka anu mah ieu mah pribados sakit. Jadi dihamil anu parondokna. Nah, ari di panglosan mah panjang surat sama liga Al-A'la.
terus surat ayat kasabarata saminggu sa ayat bari nembukan tapi alhamdulillah ku Gusti Allah teh dipaparin pahala anu ayeuna pisan ka para wargi sadaya mugi sing rajin dongkapna ka majelis ilmu dongkapna ka pangaosan paksakeun diniatan lillahi ta'ala urang pangaosan silaturahmi ieu teh terus nanti mbah kangge urang mbah teh karunya pisan ka urang jadi urang sadaya mugi-mugi urang dilaksanakeun anu teu akan tiasa dongkap diolok nya diolok didongengan raos geura resep berat pamili di pangaosan teh pada urang teh urang raos urang itu sakit saena ieu urang teh nya mugi-mugi Gusti Allah dipaparingan kakiatan kangge urang kangge kasabaranana kasalamatanana palinan sarehat sing lembar manahna lembar ilmuna nya lembar rezekina sing tawakal kana segala ibadah anu dilakukan mugi maparinan abdi jasa maparinan sakieu sae aweuna mah eta mah Allah anu maparinan mugi mah kangge etang-etang dae terus kolot kieu mah da maos anu kita urusan itu tiasa jadi ingat etang-etang tiasa anu kangge penyemangat nya billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangati uji disemangkateun kangge untuk menguatkan lagi semangat buat ibadah. Alhamdulillah Allah nawir qulubana bil Quran. Surat anu nembe dibahas nyata surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Dina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Al-Kafirun ieu disebut oge nambihan wa qad taqaddama fil hadis anha ta'dilu rub'al Qur'an wa idza zulzilat ta'dilu rub'al Qur'an. Surat Al-Kafirun ieu oge sami sareng saparapat Al-Qur'an. Jadi upami dibaca 4 kali pahalana sami sareng ageungna ngatamkeun Quran. Tapi entong kieu nya moal ngatamkeun Quran bade ngaji Al-Kafirun bae 4 kali entah gitu hadisna mah. Jadi saya milih gitu maksana. Tapi pami urang ngaos 4 kali ya ageungna pahalana teh sami sareng ngaos sa-Quran teh tamat gitu. Pahalana teh gitu. Jadi sanes ulang ngatamkan Quran margi baca 4 kali sanes gitu. Jadi lamun urang ngaos ieu surat ya pemisah kali berarti sami sareng baca Quran pahalana saparapat gitu. Pahalana. Jadi untuk sami tetap sareng saparapat Quran untuk pahalana. Pahalana upami sawangsulan sami sareng baca saparapat Al-Qur'an pahalana gitu. Dipahami dibaca 4 kali ya berarti sami sareng pahalana ngatamkeun Al-Qur'an. Kita orang terserang ilmu nak itu, terus orang yang ngamalkeun teh pulah pilih boro pilihkeun waktu sempit. Macam ieu mah ku waktu sakitu ge udah ganana pahala eta pamit kitu ya. Bagus. Rasul oke pernah Aisyah upami tak akan ngalakukan ieu teh entong boboh heula gitu. Di antarana upami tak akan tamat Quran tong waka boboh maksudnya gitu ya. Aduh kumaha cenah bade boboh kun katakan Quran ya akhirna ya baca qul huwallahu ahad 3 kali
Tu sami pahalana sareng hatam Al-Qur'an. Tapi dari tadi dia sekolah pilih pada terang ilmu nanya. Bagus. Jadi pilihannya margina ku ilmu. Ya gitu. Ngamalkan ilmu ongkoh itu. Terus nambihan no tadi manfaat secara umum tina iya surat Al-Kafirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebut dina riwayat kamakilah Iqra qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Ya surat Al-Kafirun teh bade ngadamangkeun tina penyakit syirik. Tina penyakit syirik. Dan itu nah penyakit syirik teteh tiasa dibebaskan ke surat Al-Kafirun. Ya sahabat wa qala Imam Muhammad hadatsana Hajjaj hadatsana Syarik an Abi Ishaq an Farwah bin Naufal Al Haris bin Jabalah qala qultu ya Rasulullah allimni syai'an aquluhu 'inda manami qala idza akhadta madja'aka minal lail faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki. Ayah sahabat namina Haris bin Jabalah tumaros Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haris bin Jabalah bertanya, "Hai Rasul, ajari saya sesuatu yang saya mau baca ketika mau tidur." Inda manami qala idza hatta majta'aka minal lail faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki. Kalau engkau telah mendekat ke tempat tidurmu waktu malam, ternyata waktu malam ya pemindina hadis ya. Bukan tidur siang, bukan tidur pagi, bukan tidur malam ya. Dengan hadisnya minal lail faqra qul ya ayyuhal kafirun, baca surat Al-Kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirki, sebab surat Al-Kafirun itu akan membebaskan dari penyakit syirik. Penyakit syirik. Apa syirik? Anta ja'ala lillah niddan wa huwa khalaqaka. Sebab syirik dah menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala, jantan Allah diyakini ayat tandingan anak gitu. Ayat anu nyamian anak Allah gitu. Maka ya syirik dah. Nauzubillah min dzalik. Ya tambihan dina keterangan tadi pamisimpulan tadi oge dina sebabna Allah ngalungsurkeun ieu ayat sababaraha jamni kafir anu daratang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus hoyong gentosan nyembah gitu ya. Maka dina kitab ieu disebutkan tadi oge disinggung cep kafir deh Muhammad itu ya. Da'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadi awsanihim sanatan wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Cek jalmi-jalmi kafir Quraisy Muhammad yurang gentosan ibadahna hidup nyembah pangeran abdinya setahun nyembah berhala maksudnya. Mungkin abdi badai nyembah pangeran hidup setahun oke setahun sewa gantian. Fanzalallah hadis surah, maka Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun ya surat la a'budu ma ta'budun. Kafir kuring moal nyembah anu disembah ku maraneh gitu. Wala antum a'biduna ma a'bud. Jeung maneh henteu nyembah ulah nyembah anu sembah ku kaula gitu. Wallahu a'lam. Tadi di akhirnya surat ieu diamalkan kangge babacaan dina waktu salat. Aya 5 salat ya teh anu di sunnahkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudna Rasulullah sering ngangge surat ieu
Nyata hiji tadi di aos nuju irhan qabliyah subuh ya. Itu biasanya kul ya ayyuhal kafirun sareng kul huwallahu ahad ya. Kedua ba'diyah maghrib tas maghrib ya. Sunnah ba'diyah maghrib kul ya ayyuhal kafirun sareng kul huwallahu ahad. Terus nanti tadi witir witir pertama al-a'la, kedua al-kafirun, katilu kul huwallahu ahad atau nabi badai natiru sekaligus trikul ya kul huwallahu ahad sareng kul a'udzu birabbil falaq sareng kul a'udzu birabbin nas. Terus berikutnya di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu qara bi hadis surah wa bi kul huwallahu ahad fi raq'atay tawaf. Bila yang dikeresakan haji atau nabi umrah habis tawaf ada salat sunnah 2 rakaat. Jadi habis tawaf tuh mau tawaf apa saja. Ada tawaf baru datang namanya tawaf apa namanya itu? Tawaf qudum. Nanti ada tawaf umrah, ada tawaf haji, ada tawaf wada mau pulang perpisahan. Nah habis tawaf atau tawaf sunnah, tawaf saja habis tawaf ada salat sunnah tawaf 2 rakaat. Suratnya juga adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kemudian yang kelima khusus hari Jumat ya, hari Jumat juga di salat maghrib ya. Salat maghribnya itu bukan hanya ba'diyah maghribnya, salat maghribnya itu juga disunahkan suratnya surat qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ya. Pada salat maghrib Jumat ya, Jumat. Kamis sore itu malam Jumat. Wallahu a'lam. Jadi ada 5 salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca qul ya ayyuhal kafirun ini dengan qul huwallahu ahad. Ada pertanyaan? Kalau sebelum zuhur dan sesudah boleh? Nah, boleh tapi tidak dicontohkan Nabi. Jadi boleh saja. Silakan. Tapi yang Nabi sering pakai qul ya ayyuhal kafirun ini adalah pada salat-salat yang disebut ya. Qabliyah subuh, ba'diyah maghrib, salat witir, salat tawaf dan maghrib malam Jumat. Begitu. Dipakai yang lain juga boleh. Dasarnya di Al-Qur'an. Jadi bukan hanya membolehkan, tapi bisa abdi nyebat kenging baik teh. Tapi nyandak di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca kangge bacaan salat tas Fatihah teh. Ma tayassara minal Qur'an, anu gampang atasna anu diapal ya. Anu apal. Ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah dari Al-Qur'an. Maksud yang mudah yang kita hafal gitu ya. Ini kita hafal di Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Boleh saja mau dibaca di sholat apa saja. Tapi kalau yang di sholat yang tadi sekaligus kita dapat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat ingin nurut Nabi nate. Gitu. Wallahu a'lam. Tadi kemarin tentang Quran. Misalnya mushafnya kitab Quran. Kapungan mah budak di sekolah agama disebutkan Quran ayat adab membaca Quran, ayat adab membawa Quran, dan disebutkan kitab suci. Tah ayeuna kami tinggal di masjid rata-rata malah sakratan dina HP baik.
sanes patarosana kedah hulu sareng henteu datang tos ayeuna HP mah sanes hungkul Quran sagala rupa aya dari mungkin teu kedah hulu heula sedengkeun Quran mah pan kedah hulu heula tah ayeuna dina tadinya masalah pahalana segala macamna maca Quran dina HP sareng dina kitab suci na Mana? kumaha dina pahalana da kapungkur mah tahun 60-an ka masjid ngeuring sareng mah teh Quran temen baru tuh da balas da aranggu keur mangan sakedik teh ayeuna wareutuh di masjid teh seueur pisan deui barang meureun henteu seueur nu dianggo da ayeuna mah nyadah kana HP patarosanana eta maca Quran dina HP sayang ieu sami bae Maca Quran dina HP Quran dina kitab suci dina Quran Insya Allah sami jantan eta teh saukur fasilitas malahan baheula satacan ditulisna kertas itu Quran teh aya dina pelepah kurma gitu ya. Ditulisna teh kan berarti kapungkur oge macana dina pelepah kurma gitu ya. Di zaman Utsman rengsek Quran ditulis na kertas ngalih macana kana kertas terus kalian akun ngalih kana HP jadi eta teh ngan fasilitas tempat nulisna wungkul ya macana mah macana ya sami bae maca di pelepah kurma baca Quran di kertas baca Quran di HP baca Quran gitu. Teu masalah itu teu masalah pantesan dina pesan anu menjelaskan suatu saat Quran akan hilang kayaknya terus mulai menghilang kitab Quran insyaallah mudah-mudahan dina bacaanna mah Quran seueur dina HP seueur kaget kapungkur sahabat oge Rasul cenah di akhir zaman Quran bakal hilang ya. Gitu. Apaan orang seueur hafal cenah gitu ya. Maka Rasulullah nyebat teras dina hadis orang-orang Yahudi itu hafal oge kitab Taurat. Tapi kitab Taurat teh leungit margina maksana leungit teh diamalkeun. Ari hafal mah hafal tapi teu diamalkeun maksana teh gitu. Hilangna kitab suci teh margina teu dihafalkan. Orang Yahudi kurang bagaimana kata Rasulullah. Mereka juga hafal Quran, pintar baca, sampai hafal Al-Quran. Tapi kitab suci mereka hilang. Hilang sebab tadi diamalkan, wallahu a'lam. Dan Quran hilang teh maksudnya hilang, tadi diamalkan maksudnya. Tadi diamalkan. Wallahu a'lam. Malahan bagian tina Islam teh ayeuna kampanye oge kamari-kamari tong jembat amin cenah. Sejak sebab kampanye ge sigana tos panjang mah amin deui teh. Jadi amin teh dibaca sabuat musim kampanye gitu ya. Aya nu ngajak gitu ya orang tos nyebat amin ti bareto. Satacan kampanye ge tos nyebatkeun amin, palbah nyebatkeun waladhdallin. Amin ti baheula bade kampanye mun ente ya teu eta mah. Malaikat ka pernah pamilibat amin. Mohon. Berjamaah kita saya. Mohon eta teh aya anu ngawagel margi aya kepentingan teh gitu. Jadi kepentingan jalmi gitu. Mohon. Ayeuna oge pembunuhan di Palestina itu teh saurna teh sa Perdana Menteri Israel teh Netanyahu itu cerita teh Netanyahu ya. Eta teh saurna teh itu maca kitab Taurat teh. Jadi ngabunuh teh eta teh perintah dina kitab Taurat. Cek manehna teh. Ternyata eta teh kitab Taurat antos dirubah. Aslina kitab suci nu opat teh Quran, Injil, Taurat, Zabur, sadayana teh ngalarang atau tapi ngawagel ngabunuh. Tah di salah sawios ayat dina kitab Taurat aya anu ngarubah. Nu tadina teh misalna kieu, entong ngabunuh jalma tah gitu. Tah entong ngabunuh teh dipikeun.
entong ngabunuh teh. Jadi entongna dibiceun teh. Jadi ngabunuh. Tah, jadi ngabunuh bae gitu. Model kieu nah al-kafirun jadi emot abdi teh. Al-kafirun ieu teh pernah diaos ku jalmi weureu nuju salat. Gitu ya. Jadi zaman Nabi teh aya jalmi mabok ke masjid masih kene mabok ya. Sebabna mabok teh nginum minuman keras eta teh kan bertahap diwagelna ku Allah teh 3 tahap gitu. Pertama Allah Subhanahu wa taala ngawagel nginum arak teh, khamar teh nganyebatkeun bahaya sareng manfaatna dina ayat teh gitu ya. Pokona dina arak aya bahayana aya manfaatna. Tapi bahayana langkung seueur batan manfaatna. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbar min nafihima. Gitu bae. Awal ayat turun teh. Dina khamar aya bahaya, aya manfaat. Ngan bahayana langkung ageung batan manfaatna gitu lah. Woro masih woro jalma teh gitu. Ka masjid oge mawa eta teh. Ayo orang kan mungkin bawa minum mungkin ya. Ayo itu mah bawa arak eta teh ke masjid di zaman awak kabungkur teh. Tak. Bawa arak. Jadi sataacan salat eta teh nginum malah minum harita teh. Maka nuju salat ngaco bacaanana. Harita maca ieu al-kafirun teh. Gitu ya. Maca al-kafirun dibaca lagi ya. Tapi ya update yang ngerubah tapi macam gitu tuh. Kan aslinya al-kafirun dia. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat 2 ayat 2 dah. La a'budu ma ta'budun. Aslinya gitu. La a'budu ma ta'budun. Kun wara teh teu dibaca lamna teh. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Hilang laknat teh. Kun wara dibaca da wara teh apa ngeuteur itu ya. Jadi ngaco itu. Turun ayat Quran. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Upami pada salat entong mabok do Allah gitu ya. Sebab bacaan bakal ngaco, bakal teu beres bacaan gitu. Toh segitu ya. Masih kene itu kan diwagel nuju salat bae entong wara aja gitu ya. Jangan dekat salat kalau dalam keadaan mabok. Jadi cek jami kafir teh. Jadi paminta salat boleh mabok heula tah gitu ya. Gitu. Sor mabok gitu. Ya, gitu. Nah akhirna turun ayat anu katilu. Allah ngawagel teh gitu ya. Rahna innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Akhirna Allah dina ngawagel katilu kalina wara teh pagawean setan. Langsung ditutup ayat ku Allah. Fahal antum muntahun. Erek eureun teu ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu ya. Jadi tahap-tahap dilarang minuman keras gitu. Tadina kan dijelaskeun aya manfaatna sareng bahayana. Tapi bahayana lamun seueur batan manfaatna gitu ya. Masih nginum gitu ya. Sampai ke masjid-masjid oke baca salat nginum. Akhirna nuju salat ngaco bacaanana la a'budu ma ta'budun kapikeun lamna tadi baca. Jadi hartosna kan tak pami hartosna la a'budu ma ta'budun kuring henteu nyembah naon anu disembah ku maneh kafir. Mun ayat aslina mah kuring teu nyembah gitu. Tapi pami dipikeun lamna itu jadi sarua engkena. Kuring nyembah anu ku maneh disembah. Berarti sarua anu salat sareng kafir. Sebab Allah mana bican gitu ya. Itu kuno wara dibaca gitu tadi teh ya. Maka kalau Allah diwagel pami salat tentang dina kayaan wara gitu istilahnya gitu. Tapi orang teh ulah diangkat mabok. Orang nyandak iya orang teh. Orang nyandak hikmah bae ya, nyandak manfaat. Perbandingan zaman Nabi sareng zaman urang ya. Zaman Nabi jalma wara hayang salat. Ayana jalma sehat teu hayang. Coba parah mana ayeuna teh? Kan seueur jalma anu sehat entah sadayana aya. Seueur di bangsa urang teh wara henteu gitu, tapi tara salat. Zaman Nabi jalmi wara hayang salat.
Jadi zaman Nabi teh sawara-wara jalmi bahasa teh asa kene bagus batan zaman kiwari jalma sehat asa nama. Tapi ente jembatkan jalma sehat. Kualitas jalmi wara teh zaman Nabi itu langkung saya si gana mah batan zaman orang menuju sehat aja nanti dedek sebenarnya gitu. Zaman Nabi wara mesti ke masjid hoyong sholat bae wara teh. Coba di orang untuk wara anu sehat kan seantara salat. Coba gitu. Bandingan zaman teh ya Allah ningali gitu. Wallahu alam, wallahu alam. Tapi gitu jangan tawis gambaran keayaan jalmi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng zaman orang zaman kiwari gitu. Wallahu alam. Mudah-mudahan mau dibahas aya manfaatna, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngajantankeun Quran jaga jantan syafaat ya Allah masfa'na bi syafaatil Quran. Allahumma nawwir qulubana bil Quran, zayyid akhlaqana bil Quran, najjina minan nari bil Quran, adkhilna jannata wasfa'na bi syafaatil Quran. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.